Bu, iya si mubalighna alif wios. Tain. Moal nyarekan moal. Moal megat jalan. Moal di bahanan. Cenah naon geus moal bae sih ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatul lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah kama qala an-nabiyyu fil hadis man adama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahid wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah segala puja anu janten panghias rasa hayu urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla. Sareng segala puji anu janten mimitina ngaji hayu urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Sareng sadayana rasa syukur hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur, Allah anu Maha Luhur, Allah anu tos maparin urang pitulung, Allah anu tos nyiptakeun manusia mulai tinu orang kota sampai orang kampung, Allah anu tos nyiptakeun manusia mulai tinu pesek sampai ka mancung. Sehingga alhamdulillah dina dinten ayeuna urang sadayana tiasa kumpul ngariung dina acara memperingati hari kelahiranna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam acara ini terdapat banyak keberkahan untuk kita semua, amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridai atas perkumpulan kita pada siang hari ini, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi anu masyhur, Nabi anu terkenal mulai dari kota Cianjur sampai ke negara Singapura, Nabi anu terkenal mulai dari negara Saudi Arabia sampai ke negara Malaysia, Nabi anu terkenal mulai dari negara Palestina sampai ke negara Indonesia, Nabi anu terkenal jauh di mata namun dekat di hati, Nabi anu terkenal mulai dari zaman naik onta sampai zaman naik mobil Avanza, Nabi anu terkenal mulai dari naik kuda sampai zaman naik motor Honda, rokok sampurna, kapal api Kopina sampai ke zaman
urang gogoroh jauh anu jadi kadaharanana. Sahadi lamun lain nabi urang sadayana yani habibina wa safi'ina wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tahilap anu dipika hormat nyaeta kanggo para ulama, para kiai, para ustad wal ustadzah, khususnya para ulama, para kiai, para ustad wal ustadzah anu hadir dina ieu acara. Hayu ibu orang doakan guru-guru orang sadayana, mudah-mudahan guru-guru orang sadayana sing dipasihan kesehatan, amin. Dipanjangkan yuswana, digampangkan milik rizkina, ditambih barokah ilmuna, sareng mudah-mudahan sing ditambihkan istiqomahna. Dan khususnya anu dipikah hormatnya eta Bapak Kiai Abdul Muhid atau Bapak Abe ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ngasihan umur panjang, dimudahkan rezekinya, diistiqomahkan di dalam mengajar santri-santrinya, dan mudah-mudahan beliau dan keluarganya senantiasa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu akhirnya naras ibu osok ngadoakeun kiai osok tarang. Alhamdulillahnya punya orang teh kudu hayang ngadoakeun kiai, sebab orang segala urusan anu aya di alam dunia ieu pasti sadayana orang teh ngabutuhkeun ka kiai. Salah satuna ketika tahlilan riungan orang teh ngabutuhkeun kiai. Sok urang nyanyikeun tahlilan ka kiai nujuh bulan kamaratan ngadoakeun mayit sing kompak atuh ai kiai kabeh ya sekali deui ya sing kompak suarana kaluarkeun nya Bu ya tong dudutan urang kaluarkeun suarana supaya tenun duta. Tahlilan ka kiai nujuh bulan kamatan nyolatan mayit ngadoakeun mayit ngagotong mayit. Astagfirullahaladzim ibu. Di dieu kiai kita ngagotong mayit. Astagfirullah ibu. Ibu ari kiai tadi geus ngadoakeun geus nyelatkeun cenah kiai teh ngagotong mayit. Ingat muncak kali si ibu ya. Masya Allah. Awas ya Bu ya. Allah karim ibu orang ketika dilahirkan ke alam dunia jeung nalika urang ninggalkeun ke alam dunia, urang urusan teh lain deui jeung RT, urusan urang lain deui jeung kepala desa, tetapi urusan urang teh jeung kiai. Makana urang teh kudu hayang ngadoakeun kiai, para ustad wal ustadzah. Mudah-mudahan para guru-guru urang sadayana anu masih hidup di alam dunia, mudah-mudahan sing diparanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tehilap anu dipika hormat nyaeta kanggo bapak-bapak anu gaya ayahnya bapak-bapak. Di jero aya hiji mah lumayan. Ibu-ibu anu cantik jelita siga si Andin anu aya di ikatan cinta. Bahkan selain cantik jelita ibu-ibu dina siang ieu mah katingalina calenghar, badanna oge ibu-ibu mah lalebar, sebab ibu-ibu mah sok beuki barang dahar. Bener ta Bu? Bener ya, salah ibu-ibu mah lamun pangaosan cicing-cicing kue beak sapi sapiring saha eta nyaho-nyaho tasna be nu kembung ya. Inget ke anak incu. Aduh si ibu
Ibu sehatnya sehat. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu sadayana rizkina sing barokah, amin. Rizkina semakin melimpah ruah. Can kabeli bisa kabeli sawah. Can kajian bisa kajian imah. Lupa kaya nak masih seetik, mudah-mudahan jadi ngalaya supaya bisa berangkat haji mangkat ke Mekah. Hoyong ibu ke Mekah, hoyong naik pesawat. Bios turun deui. Ampun cenah turun deui aing berbangga penting ya. Masyaallah. Tahila anu dipikal hormat nyaeta kanggo aparatur pemerintah baik atasan sampai bawahan. Hayu ibu doa urang doakeun para aparatur pemerintah urang, mudah-mudahan anjeunna sing dipasihan kesehatan, dipasihan kesabaran di dalam memimpin masyarakatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa masihan taufik hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahila pangdipika hormatnya eta kanggo seluruh panitia acara Maulid Nabi di Pondok Pesantren Misbahus Sudur. Mudah-mudahan para panitia anu tos ngorbankeun waktosna, ngorbankeun tanagana baik hartana sareng sadayana jamaah anu tos ngorbankeun waktosna ada demi tanagana, mudah-mudahan sadayana sing dibalas dengan anu berlipat-lipat ganda ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, sebelumnya abdi pada ngawartosan bahwasana sebelum abdi tampil di dieu teh abdi kenging WA atanapi telepon ti panitia. Saurna cenah Neng Nyai kin tanggal 8 tiasa teu ngisi deui muludan di kampung Serdang. Suk abdi insyaallah tiasa hayu. Maka di dieu ge abdi bade ngawartosan kepada ibu sadayana bisi para ibu bade gondang mubalik lewat HP eta teh teu naon nya bunya. Karena nu ngaranna HP mah teu goreng, nu ngaranna HP mah teu awang, anu goreng lain HP-na tapi jelema anu salah ngagunakeun HP. Naon dodol kanana? Ibu aya HP aya nu merek nana. Naon cenah ngagunakeun nana anu salah ngagunakeun HP. Lantas kumaha cenah Neng Nyai jelema anu salah ngagunakeun HP teh? Ibu contohna kieu, misal ibu gaduh HP, boga ibu HP. Ibu boga HP, boga nomor salaki tapi kalah dipake nelpon salaki batur, aya di dieu nu kitu. Mana jelemana? Nu make kieu warna naon? Ayo urang cekek babarengan. Lamun di dieu aya nu kitu eta teh ngaranna keuyeum. Terang ibu keuyeum. Ibu ari keuyeum lamun anu lempang teh aya matana mencelong ka hareup ari lempang kagi gigir. Geus nyaho boga HP, boga nomor salaki kalah teleponan jeung salaki baru. Si bapak boga HP, boga nomor pamajikan tapi kalah dipake telepon rangda. Aduh, salaki saha eta? Nah, eta teh ngaranna keuyeum. Si ibu boga imah aya pantauan tapi keluar lewat jendela eta oge sami ngaranna. Si bapak boga motor anyar kalah dipake ngabonceng awewe sajen eta oge ngojek eta mah. Masyaallah si ibu blangong salaki keur ngojek darangan keuyeum Pak si ibu. Aduh, budak eta mah salakina. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Abdi bungah di telepon panitia ditahbisi acara dina dinten ieu. Kunaon cenah Neng Nyai make bungah sebab abdi ningali kana kakompakan para jamaah sadayana dongkap ka ieu tempat teh niatna kanggo thalabul ilm. Ibu mangkaning nu ngaranna ngaji, nu ngaranna ibadah mah berat, betul. Ibu biasana wayah jam sakieu teh biasana keur naon di imah? Keur nongkrong ya di hareupeun imah atawa keur tiktokan ya. Bari nempo gosip si Rizky Bilar anu nyekek pamajikanna. Tapi alhamdulillah Bu,
Ayeuna berkat aya pangaosan aya dan urang sadayana tiasa kumpul. Makana pun nu ngaranna pangajian mah karasana isiang ieu teh dipake diuk bujur teh panas syukur ge kageleter betul. Karena nu ngaranna ibadah mah berat. Rek salat berat ngaji ge berat. Kurang kompak berat. Atuh sekali deh ya buka suaranya. Rek salat berat ngaji ge berat. Puasa ge berat. Sedekah ge berat. Ngajakat ge berat. Ari nu ngaranna ibadah mah berat. Makana ulama teh berani berpendapat dina kitabna al ibadatu yaqilu ma'naha, anu ngaran ibadah teh berat lamun dipikir-pikir dipapai dirasa-rasa munggu hawana si kompak ay si muning asa-asa ini abdi poho geus malobaan jamaah ya kita tadi hilangkan konsentrasi sasekali deui sing kompaknya ibu ari nu ngaranna ibadah teh berat lamun dipikir-pikir dipapai dirasa-rasa munggu hawana salah gading tuh bawa satu susu dengan duit ibu bios ya abdi ceramah dikieun bios ada kumaha tuh ngaji di zaman aya namanya lamun teu dibari di heureuy-heureuy eta bawa anak teh tuh makana bios abdi ceramah dikieun biosnya ibu tadi ari nu ngaranna ibadah teh berat. Naon buktina nu ngaranna ibadah teh berat busap tingali nalika adzan maghrib berkumandang di mana-mana. Allahu akbar Allahu akbar. Tabu. Ketika adzan maghrib berkumandang di mana-mana, tingkah indung bapak kami jadi anak teh rupa-rupa betul. Nuna kol aya nu ngajewer, anu najong, anu neke, anu nyembor, rupa-rupa anu dilakukan kuno jadi indung karena jadi budak ketika adzan maghrib. Tujuan nama supaya naon supaya anak teh daeknya geus kitu mah geus indungna nyarekanan anakna disembor ditampiling segala macam anakna mangkat ka mana ka pangaji rek naon reknya rek ngaos anakna mah mangkat ka mana ngajina di bumi ustad aya di musola di pasantren di majelis ayah anak-anak namah datang ke pengajian aya nu ka pak kiai ka ustad ka majelis ka musola anak namah datang ka pangaji tapi naon realita membuktikan indung jeung bapak namah balik deui ka tengah imah rep nyekelan remote cekrek nyekrekeun teh aya di dieu nu sok kitu ka anak kita ngaji indungna main HP aya ka anak kita ngaji ari indungna nonton TV aya awas ibu ulah sampai aya ka anak kita ngaji indung bapanahan sedangkan anak-anak zaman aya mah kritis di dieu salat kalah ke mamah ge henteu ari mamah masuk aya eureuna aya tamu bulanan gitu. Makanya sebelum orang merentah ke anak orang teh kudu nyontoan heula. Ibu gaduh putra hayang gaduh putra anu soleh-soleha antarkeun ka pondok pesantren tapi sebelum diantarkeun ka pondok pesantren eta si anak teh ajaran heula ngaji ku indung bapana supaya teripuh teuing ta guru ngaji tehnya bunya. Ibu sareng bapak kasih bapak ibu di luar apa pagahanana. Betul si bapak teh ceng hayu cenah
samemeh aceng masantren, samemeh aceng ngaji ka ustad hayu ngaji heula jeung bapa. Anak mah hayu pa siap. Cek bapana urang belajar huruf hijaiyah. Cek bapana ceng ari nu kieu teh ngaranna alif. Ari nu ngaranna alif teh sakur-sakur anu nangtung eta teh ngaranna an. Aceng lamun kaluar ti imah ningali tihang listrik nangtung eta ge sami ngaranna lamun aceng keur nulis aya paltot aya pulpen eta ge sami ngaranna tapi awas lamun salagi ibu tos magahan alif-alifan ka budak ibu jeung anak ting bapak teh tong sare bareng bisi aya kisah kejadian kieu indungna bapana anakna sare ti peuting bareng lantas dan pilu peuting si anak mah teh hudang ningali ka sarung bapana kagetan cek anakna mah tuh tingali di sarung bapak aya alif waduh bahaya namanya banyak. Masya Allah ibu. Jadi masalah mendidik itu yang terpenting adalah orang tuanya terlebih dahulu. Sebelum ke ustaz, sebelum kiai, orang tuanya lah yang berkewajiban. Lamun ngarioskeun soal kewajiban, bahwasana orang sadayana teh terang ibu, bahwa sebagai orang tua ibu teh gaduh kewajiban kamu jadi anak teh loba betul. Kewajiban seorang ibu, seorang ayah atau orang tua kamu jadi anak teh lo. Adapun salah satu kewajiban dina ngabiayaan bu, karena nu ngaranna seorang anak mah tong boroning anak ibu nu ayeuna ngajaretul gede siga kitu nya bunya. Karena nu ngaranna seorang anak mah timimiti aya di dalam kandungan oge eta si anak teh kos jadi biayaan. Dan salah satu contohnya ketika ibu hamil menang obat sampai 7 bulan eta teh sok ngayakeun acara selamatan betul. Eta nu ngaranna selamatan teh biayaan tah lain. Biayaan. Ibu-ibu hamil biasana sabulan sakali osok di USG nya punya. Eta nu ngaranna USG teh biayaan tah lain. Biayaan encan deui ketika ibu-ibu rek ngalahirkeun, jangankan harta nu dikorbankeun, bahkan nyawa pun rela ibu-ibu pertaruhkan demi melahirkan seorang anak. Makanya seorang ibu tuh seorang wanita luar biasa pengorbanannya. Ngandung 8 bulan berat mau beteng di pangku atau ditanggung ku sorangan. Can pernah abdi ngadangu aya ibu-ibu hamil-hamilan dititipkeun ka tetangga. Ya. Bisi cenah si ibu hamil berat mau beteng ceuk ibu tetangga. Ya cenah urang nitip heula beteng 2 jam mereka pasar. Terus si tetangga nah geus geura cenah sampaikeun bae dina pager. Lajeng mah hamil kos anduk, Masya Allah. Awas mata kinyah tuh bapak-bapak teh kudunya ke pemajikannya. Karena lamun diibaratkan mas seorang istri, seorang wanita teh eta teh merupakan sebuah fondasi di dalam kehidupan berumah tangga. Karena ngurus salaki, ngurus imah, ngurus anak datang ka 3 najar anak muka hiji colean muka 2 bisulan muka 3 TBC tetap eta teh diurusna kusaha kelebana mah ku indung ku wanita ku seorang istri. Makanya ngaranna seorang istri mah eta dimuliakeun ku Allah, dimuliakeun ku Rasulullah. Mata kunaon seorang wanita diciptakan bukan dari tulang kepala, sebab seorang wanita diciptakan bukan untuk menjadi kepala keluarga. Seorang wanita diciptakan bukan dari tulang pundak, sebab seorang wanita diciptakan bukan untuk menjadi beban keluarga. Seorang wanita diciptakan bukan dari tulang lengan, sebab seorang wanita diciptakan bukan untuk dipermainkan. Seorang wanita diciptakan bukan dari tulang kaki, sebab seorang wanita diciptakan bukan untuk diinjak-injak harga diri. Tapi dari mana bu wanita diciptakan? Wanita diciptakan dari tulang rusuk
sebelah kiri yang bengkok dekat dengan hati, yang itu mengartikan bahwasannya seorang wanita itu merupakan seorang makhluk yang selalu ingin dimengerti dan selalu ingin disayangi oleh suami.